minal munzirin fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin wallahu a'lamu bimuradi qala ngucap ya iblis ngucap lapad anzir ning ngentikaken tuan ingsun akhir ni tegese ngairkeun tuan ingsun ila yaumi yubasuna tegamaring dina den tangikeun ya nas kabeh anasu tegese manusia gola ngadawi ya Allah ing lafazinaka minal munzirin ing satuhune sira iblis ikut tetep setengah saking kang den enteni kabeh wa fi riwayatin ukhra lan ikut tetep ing dalam riwayat kang one utaila padila yaumil waqatil ma'lum tegamaring dina waktu kang malum aya waqatin nafkhatil ula tegese waktu tiupan kang awal gol ngucap ya iblis fabima aghwaytani lafaz fabima aghwaytani maka demi enta nyasarkeun tuan ingsun di wa ikali tegese kalawan nyasarkeun tuan kadu ingsun wal baulul qasamu taibani kumaidakeun kadu qasam wa jawabu lan utai jawab qasam iku lafaz la aqudan yati bakal dodok temenan ingsun laum kadue bani adam li bani adam tegese kadue bani adam siratal mustaqimah ing dalam dadalan Tuhan kang ajeg yakni agama Islam ya ala tariqil musyid ilai tegese ingat tese dadalan kang nepukeun maring Tuhan sumalahatiana kari-kari yakti bakal nekakeun temenan ingsun ing bani adam mimbaini aidihim saking antarane pirang-pirang arping bani adam wa min qalbihim lan saking saburieun bani adam wa an aymanihim lan saking pirang-pirang tengen bani adam wa an shama'ilihim lan saking pirang-pirang kieueun bani adam min kulli jihatin tegese saking saban-saban jihad famna'uhum man suluki maka bakal nyegah ingsun ming bani adam saking ngambaing tariqil musil ilaik wala Ibnu Abbas ngucap sapa Ibnu Abbas ngucap ing lapad wala yasab ayati min fauqihim lan ora kawasa ya iblis ingatan nekani ya iblis saking sadukuring bani adam li alla yahula bainal abdi wa bainar rahmatillahi ta'ala penenta orang ngaling ya iblis dalam antarane abdi lan antara rahmat Allah taala wala tajidu lan orana nemu tu anak farau mingake kene bani adam syakirina lekang syukuran kabeh mukminina tegese kang imankeun kabeh qala khruj minha mal'umam madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in wallahu alam bimarani gadawa ya Allah ngadaw ing ayat ukhruj matusira iblis kena saking jannah mal'uman hale kang den hinakeun bil hamzi kalawan nganggo hamzah muayyaban tegese kang den celak awam kutana tawa kang den benduni madhuron tur ale kang den usir mubadan ani rahmati tegese ale kang den adoe saking rahmat laman tabi'aka yakti utai wong kang nganut nyaman kaing sira minum saking nas minan nasi tegese saking manusia walam mulih tidak dan utawi lamai kumaidakeun gadoe tidak mutiatun lil qasama tawa iku kang nyawiskeun gadoe qasam wa lan utawi ya kitu wala amlan jahannam
wa huwa lan utawi jawab qasami kula amla an iyati ngebeki temenan ingsun jahannam ing jahannam minkum saking sira kabeh ajmaina sakabeh ayaming kategese saking sira bizurriyatika kalawan anak cucu sira atau turunan sira wa minan nasilan saking manusia wa pihilan iku tetep ing dalam la'ablana taglibul hadir alal ghaib uta ingalin diakeun kang hadir ing atase kang ghaib bil jumlati makna jazaiman lan ing dalam jumlahna teh mana jaza wa wala sawa la jaza makna jazaiman teh makna jaza nikman asyartiyah kang bangsa sae mantabi'aka u'adzibuhu tegese uta sapa maniku nganut yaman kang sira maka bakal nyiksa ingsun ma bahwa Allah nyiptakeun kangjeng Nabi Adam teh di surga jadilah kangjeng Nabi Adam penghuni surga memeh kangjeng Nabi Adam diciptakeun Allah leuwih ti heula nyiptakeun malaikat sebagai penghuni surga oge di langit-langit di antara nu teu heula diciptakeun ku Gusti Allah ialah iblis. Iblis eta ciptaan Allah anu pohara pisan manutna ka Gusti Allah. Tapi ketika Gusti Allah nyiptakeun kangjeng Nabi Adam nu kamari dijelaskeun walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Kaulan wagung nyiptakeun kangjeng Nabi Adam kemudian anjeun teh ditonggong kangjeng Nabi Adam dirupa-rupa nu bakal keluar sesuai izin waktuna. Setelah kangjeng Nabi Adam diciptakeun dibejakeunlah ka para malaikat. Kemudian Allah merintah summa qulna lil malaikati cak Allah ka para malaikat usjudu li Adam hormati Adam sujud brak fasajadu seluruh malaikat sujud menghormati ka kangjeng Nabi Adam alaihi eueuh nu kaliwat hiji-hiji acan illa iblis bakti daek sujud ka kangjeng Nabi Adam ngabagen lam yakun minas sa'i baget be baget jauhan orang mama nama bahasa baget baget teh bahasa Korea baget bae nama teh terobah dinaikkan sujud janaba ketika malaikat berakabe sujud iblis ngabaget teh daek sujud otomatis ditegor ku Gusti Allah. Cek Gusti Allah manaka alla tasjuda il amartuh wa iblis. Naon halian kanjeun ketika kaula ditasujud ka Adam maneh teu daek sujud kunaon? Oh, cek iblis tuan kira-kira bae abdi kudu sujud ka Adam. Hah? Kira-kira mah abdi kudu sujud ka Adam kunaon sia? Palaing wanita. Hehe. Gusti ana khairum min panabdi teh leuwih bagus tibatan Adam. Aja leuwih bagus kudu sujud ka leuwih Adam. Util itu natuh khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Panabdi mah diciptakeun tina seuneu, Adam mah tina endut atuh sapira endut anu lempung kae geura ku budak angon pake mamanukan ge. Mbong abdi mah setiap kita sujud terurut kain mbong sujud sia mbong sebab kaula mah meuhula diciptakeun anak Masya Allah
dimimitian ku iblis teu daek ngahormat ka Kangjeng Nabi Adam alaihis. Cek Gusti Allah iblis aya sia teu daek sujud mah ka Adam. Fahbifaq minna turun sia. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Telayak teu pantas. Surga dicicigan ku jelema nu sombong model maneh. Aing moal nyicingkeun jelema sombong di surga teu pantas teu layak. Turun sia. Tahus innaka minas sagir. Turun sia. Termasuk anjeun teh jelema nu iula. Cek iblis golan zirni la yaumi yubasun. Gusti abdi diusir di sorga Gusti kita turun ka mana meureun abdi bakal turun ieu. Ternyata begitu diturunkeun iblis ku Gusti Allah teh horenganan pasna di lautan. Ngan iblis meme diturunkeun teh aya pamundut aya pamenta ka Gusti Allah cak iblis anzirni ila yaumi yub'atsun. Gusti tangguhkeun abdi. Engkekeun Gusti ulah dicepetkeun ila yaumi yub'atsun. Datang ka poean diharudangkeun manusia. Artina iblis mohon ke Gusti Allah ulah waka dipaehan datang ka tiupan kadua. Boh teu kira-kira pantama umur atuh ribuan tahun jutaan tahun. Sarua jeung kieu sadar abdi teh bakal dikanarakakeun lantaran sadar abdi teh embung kudu sujud ka Adam mah. Tapi hiji bae pamenta abdi daek diturunkeun ti sorga menta panjangkeun umur abdi datang ka tiupan Israfil kadua. Bau apan Gusti Allah teh barang nyiptakeun langit bumi kemudian para malaikat termasuk Kangjeng Nabi Adam teh aya hiji malaikat nu ngaran malaikat Israfil. Eta teh ku Gusti Allah teh dititipan songsrong. Eta teh titah dicekel kade ieu songsrong teh ulah ditiupkeun sambarangan. Ieu songsrong teh Israfil lamun ku sia ditiup bakal ngagibeg di dunia. Engke kumane tiupkeun 3 kali di akhir zaman ketika aya aya priwit kade lamun memeh aya perintah satiup tiapna amankeun ieu songsrong mangga Gusti cek malaikat Israfil. Kagedeanana eta songsrong teh 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi teh lamun dipuatkeun di huluna eta teh masih logor keneh. Ambut teh sinyeun songsrong mu gede-gede teh. Sejaritakeun ada. Sejaritakeun ada. Kade engke tiupkeun di akhir pertama. Tiupan pertama poe kabeh manusia. Tiupan kedua harudang manusia kabeh nu dipenta ku sakadang iblis anzirni ila yaumi yub'atsun. Abdi dagokeun ku Gusti tangguhkeun ulah dipaehan datang ka ila yaumi yub'atsun datang ka poe manusia harudang bangkit deui harudang. Atuh berarti iblis lambung pae. Da pamenta nanya napa datang ka manusia ieu dihudangkeun deui. Ai siapa eta teh? Embung pae nya. Nu mantak dijawab ku Gusti Allah gol. Innaka minal munzirin. Cek Gusti Allah ari kitu kahayang sia mablis. Ku aing sia termasuk anu dijawab. Oh, kuaing diakhirkan siangan diakhirkan ana ila yaumil waqtil ma'lum datang ke waktu tiupan pertama tetap jana ge ka bawa pae aya ditangguhkeun mah tetep ditangguhkeun ngan
dengan pamentana saeutika hayang iblis mah datang ka tiupan nu kadua ketika manusia dihararudangkeun ari ku Gusti Allah dijawab naik datang ka tiupan pertama bae supaya ngarasakeun modal sia ge sarua bae pae di tiupan pertama sarua iblis. Maka iblis teh sebenarnya mah ketika hendak ditiup songsrong ku malaikat Israfil nu pertama sujudnya lagi ceriknya na iblis teh kapan raja jin raja setan nyana teh cerik langsung berak sujud eta setan-setan iblis-iblis kuntilanak bangsa kamangmang bomonon daratang ka rajana tuan raja kunaon ieu poe ieu kok ngalengis cerik kok sujud kok cai mataan biasa nama jalain kieu biasa nama timbul perintah-perintah ayo laksanakeun supaya marabok tuh di sikupa di pitra supaya jalarina tuh itu tuh di mana tuh di Jati di mana tara tuh pada tisia nyaho sia nelayan pada tisia ini jatuh nyaho ngisinkeun di Jati nelayan di Tangerang naon karang-karana tuh saya nyaho deui wae deui wae udah ngara rajin nyaho kanu kitu heran aing mah Masya Allah di Jakarta teh naon karepun nyaho deui aduh ampun aya bahan bebarengan di ngaji pendingnya na ya ya Allah ya Karim tah cerik gudang sadariya teh nyaho cek iblis kunaon tuan raja aing geus nyaho Israfil geus saya perintah ti Gusti Allah titah niup ku hari pan aing paeh termasuk sia cedegeun paeh pan aing mah engke bakal ka neraka termasuk sia ajuna mah pan di neraka teh terus-terusan moal diangkat deui ieu nu aing jadi sedih teh nu mantak aing mah iman ka Gusti Allah maca dua kalimat syahadat jaga di dinya iblis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nyana iman nyana ngan padon poe geus timbul ti kulon tutup pintu si gotaka geus jalan jang iman lantaran tanda tutup pintu tobat adalah panon poe timbulna lain di wetan tapi di kulon tak sujud iblisnya ketika panon poe di kulon kiamat jadi neraka ieu syahadat jana cak seluruh malaikat tidak ada syahadat hari ini woi aduh bagi galengis iblis bagi galengis aduh cerik datang ke meratan lagi iblis datang ke cai mata teh getih iblis teh ku hayang ditarima tobatna cak Jibril enak aya lo dulu atuh kalau mau tobat dan sekarang tidak ada jalan bagimu atuh enak aya lo pasti malaikat Jibril tas di kampung Melayu kajian ngomong waduh malaikat Mikail datang kembali ke eta iblis. Weh, aja mengkonon dia. Aduh. Tas dibau kajian kukuan. Diseng-serikeun ke seluruh malaikat iblis jujung ke lantai diseng-serikeun ditongton. Tah eta engke. Ieu mah kakarak pamenta anzirni ila yaumi yub'atsun abis siap turun di sorga tapi abis tangguhkeun datang ka tiupan kadua cek Gusti Allah innaka minal munzarin dipanjangkeun umur sia datang ka tiupan pertama tetap sia milu bae cek Gusti Allah qala fa bima waitani la aqaudanna siratal mustaqim cek iblis teh nu mantak kulah yang ditangguhkeun datang kang ke deui abdi teh da sadar bahwa engke teh abdi bakal ka neraka
nganai kudu gegelencengan abdi hungkul jeung anak buah abdi di neraka mapan manya nu mantak abdi pamenta dipanjangkeun umur sote fabima agwaitani demi nyasarkeun Tuhan ka abdi ku sadumeh abdi embung sujud kemudian abdi diusir ulah samat kana aya cak iblis la aqaudana siratal mustaqim abdi niscaya yakin pasti bakal cici di jalan-jalan lurus anu menuju ka Gusti di jalan-jalan Islam anu bakal nyampaikeun ka surga bakal kaparingi jeung Gusti abdi di dinya dekari cing jeung anak buah abdi sumpahna model kitu iblis oh cek Gusti Allah kumaha maneh ya Allah ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم cek iblis teh kaula teh dek ngagoda anak-anak Adam di jalan anu lurus menuju Tuhan yakni di agama Islam supaya ulah cicing teguh di agama Islam kaula bakal ngadatangan ke anak-anak Adam teh tanggung mimbaini aidi dal kedua wa min khalfin tukang helo wan aimanim satu obat wan salai kenca saidana kula dek didatangan lain lalagan iblis teh pokona mah wala tahilu asfarum sakirin Tuhan mau melihat ka jelema ka manusia ka anak Adam kiban ka Tuhan moal goda ku kaula ambo eta iblis lain lalaga Masya Allah numbantak iblis teh datang ka urang teh lain lalagan mimiti ti hareup kadua ti tukang nomor katilu nati katuh nomor kaopat nati kenca jadi urang mah kuari diider-ider ku panggoda iblis jas sumpahnya na la aqaudanna siratal mustaqim la aqaudanna lahum siratal mustaqim sumpahnya pokona mah kaula mimiti latihanahum min baini aidihim abdi teh adek datang ka hareupeun manehanana naon ta tugasnya ngagoda manusia di hareup teh subuhatul mabniyah ala tasbih dalirukeun tentang agama-agama anu bakal menembus ka hareup ka akhirat aidihim teh hareup teh nu bakal ku urang ka salat yane akhirat geus agama kunyana disaliru-salirukeun jol bae iblis datang sia teh cicing di agama nu can karuhan Juned cak iblis sia sok ngadengekeun kiai ge teu nyahoeun jaing nu leuwih ti heula hirup mah panaing mah kungsi di sorga baheula nyaho neraka nyaho sorga aing mah teu cangcaya deui sia sing hade tuh nu bener mah tu agama nu itu sia mah nyembah ka pangeran-pangeran teh teu kadeuleu manyanu teh kadeuleu kudu disembah-sembah ulah disembah atuh eta mah pangeran mah teh kadeuleu sia sok Allah ane leuwih nyaho aing tibatan siak Allah mah maningan anu ngawujud batuh aya Isa eta nu kadeutuh Maryam mulai bimbang apa iya ya cek dia ulah sok bimbang-bimbang geus maning asup Kristen bae kebenaran di negara urang mah pemerintahan lagi jalanin pemerintahan Islam mun sakira-kira diridhoan ku Allah mah pemerintahan urang jadi DPR loba kiai loba ustad atuh pemerintah polisi loba kiai loba ustad abri kitu keneh ja presiden lagi nu kamari mah atuh pan bagus agamana kakara kuari bae rada di tapi eta ge pan Islam keneh nu sabenerna mah ieu teh kumaha tah lamun bener mah Islam bener atau Islam teh mun bener pasti kabeh ge berjuang dan Islam kudu teu berjuang berarti Islam teh teu bener nu bener mah tetep Kristen geus mani ngasup Kristen bae kos kitu iblis lamun urang aya tolol si iblis aing mah tetep bae syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah oh sia tetep syahadat aya keneh
Guys, ulah sok asup Kristen, ulah sok Yahudi. Tama teh agama teu beres tama. Maning LDI. Turun iblis etik turun. LDI mah dipilihan ayat-ayat Quran teh. Anu masih kena efisien pake, nu teu efisien teu pake ulah dipake. Jang naon Quran dibaca aya teu dipake mah. Tah ieu, anu masih kena efisien ieu ayat-ayatna ieu disaku diakurkeun jeung kaayaan zaman. Nah ieu LDI. Goblok sia. Iblis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia teu daek saya ka LDI. Teu daek aing mah tanya kos kitu mah. Persis. Turun nyana turun terus Muhammadiyah geus tuh kalau ke usoli segala kunut segala Allahu akbar Allah maha uninga geus bahkan ka ditu mah geus teu kudu salat lantaran di ditu ge aya bakal ka surga mah sanjan teu surga bae salat bae ge bakal ka neraka mah teu kudu salat da sanajan kiai ge aya tulisan ada di ditu bakal ka neraka mah nyana kiai ge ka neraka bae sia sanajan mabok sanajan judi sanajan zina si emba dikekelek ku sia ai bakal ka surga geus bebaskeun penting syahadat mah geus atawa zikir bae geus la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah teu kudu salat cara di perumahan loba ku anu zikir teu kudu salat capek cara salat mah mending zikir dalilna wala zikrullahi akbar tuh cak aing ge eta bae geus ulah hese-hese capek segala sesuatu kudu subuh puyang sia da iblis lamun kurang kadeuleu iblis sia wae dikakam sia wae mun kadeuleu kurang dikieu-kieu cak iblis atuh sia gelut sia nu eleh cak iblis jadi mah gagah Pak tapi tetep bae urang can gelut mah pancan ngeunaheun bener teh can gelut baca ngeunaheun aing gelut jeung sia ieu kuring nyana iblis kadengekeun jeuh tapi ucing ngomongkeun aing aduh iyalah jadikah hiji iblis summala'atiyan lahum min baini aydihim kaharep teh akhirat nah agama digeser mun teu ngaji teu masantren naudzubillah min dzalik janjina iblis la aqudanna lahum siratal mustaqim ai datang tahu soal agama dek disaliukan ku aing sia agama kena asup Kristen kena asup Yahudi kena asup Protestan kena asup Katolik atau belah dituna belah dieuna kena asup kitu Hindu Buddha belah dieuna deui ulah kena asup ahli sunnah wal jamaah pokoknya terus bae teu eureun mangkaning terus bae nya nama teu eureun sing hade jang diri urang mantak jadidu imanakum bila ilaha illallah perbarui cek kanjeng Nabi iman maneh dengan perbanyak baca la ilaha illallah mantak minimal mantak salat baca 3 kali komo ka ditu nama sabaraha sesuai jeung aturanana 3 kali baca lantaran iblis ieu datang wah teu kira-kira la atiyannahum min baini aidi dihareup soal agama soal hukum-hukum nyana ki uji haramkeun kredit angel sia kaboga atuh kieu bae sih cek iblis teh ulah deuleu soal kreditanana manfaatna sia bisa silaturahim sia bisa ziarah ka Banten ka dulur-dulur ndek dagang bisa pake dagang ngaji poe Minggu sia bisa maning kredit bae aing nu tanggung jawab cak iblis ora sok sieun tuh deuleu tatangga sia geus boga tuh babaturan sia sia sakieu babarina dibuka di unggal negara di Indonesia kamari 3 juta kemudian turun di 1,5 juta turun di 1 juta turun 500 kuari basal KTP bae bener kan tuh ngabenerkeun geus ieu mah emang osok ieu horeng anak buah iblis diharap jada geus puguh soal agama pokok soal puru-puruna anu kira-kira bakal nyalametkeun ka urang dipengkol-pengkolkeun ku nyana sia ngajual taneuh kan cak iblis di mana di Kendal berit cat bebeunangan sia aya 300 juta eta kan duit mamis
sanggeus aku sia dibabagikeun dulur-dulur sia supaya ngasaan padahal mah teu dibabagikeun ge masalah ngan sia mah bagir bae ku arikannya sata 200 juta depositokeun eta teh hiji pengamanan nomor kadua sia bisa nyokotan taina eta sia tibungana doang dahar sadaekna 200 juta jang sia jeung anak pamajikan bisa nyakolakeun anak dan lain sebagainya bari utuh eta teh geus ulah sok gadenge ka kiai atuh kiai mah panteu ngarasakeun sia kanu senang nama atuh sapira kiai ngocoprak doang teu ulah pati didagekeun kiai-kiai di akhir zaman mah geus mendingan tuturkeun deposito di bank mana nya na kan ngeunaheun jasa sia ti kan nyokotan duitna bungana eta mah urusan haram kitu teh mah cak kiai bohong bisa aing geuleuh nyaho ieu pan aing mah iblis baheula di sorga ayung ke babarengan jeung aing aja jaga bari ngerenung bae kieu di tempat sarat oge nya atuh cakelan nu kumaha deui ieu ja duit mah lamun dipake beak balik kendaraan nah aja beak atuh mending di depositokeun nyana ngobrol jeung jurig aja jana ngagerokeun pamajikan neng kade neng aya naon kade dieu kala dah ieu aya angin seger neng ge naon ieu mah karena ge musyawarah urang rumah tangga supaya ngararenahkeun kabehan atuh aya mah naon Kak kira-kira lamun ieu duit kan urang namun dipake ngabangun ieu mah meuli kendaraan sakicep ge aju beak bae bener Kak ieu lamun didepositokeun kurang tah lamun 200 juta berarti kan per bulan teh ya tina 10% 100 juta 200 juta 20% berarti urang meunangna geus sabaraha 20% tina 200 juta sabaraha ulah sok boboan sia tuh kan urang eta kan wudu geus ngeunaheun jasa geus nikmat urang nyokotan eta da bae pake dahar pake nyakolakeun anak dan kadang-kadang mun kurang teh dicokotan kabeh sakaligus ke 6 bulan karek cokot bisa ngarep heuh Kak akur tah kos kitu Kak aku ditiupan ku iblis akur kan aku jol we anak na naon mah ieu keur duaan bae ya kade ieu sia dieu musyawarah ya aing yang setan-setan ya atuh ti jauh kene anak da satujuan bae ngaran kolot mas ya lamun teu disatujuan kan ngaran ge kolot sia lamun kolot hajunya ngajang hilek ka sia-sia mal ka sorga geus teh mah urusan kolot sia mah geus satuju bade kumaha teh kumaha satungtung kolot aya kana sia mah satuju bae nya oke guys datang naon emang mah ya kade ieu sia diuk dinya mana kadi siap itu aya gorokeun kade sarua ditiupan bae ye abah siapan boga atas esa babagi jeung urang kabehan aya 200 juta deui jadi duit mah di kumaha-kumaha ge beak ieu mah didepositokeun mah ge dicokot bungana bukan atuh ai emak satuju mah jeung abah kula mah sapira anak atuh anak mah deuk kumaha teh daya teu upaya geus kula mah pokona mah asal menang ridho abah bae jeung emak geus kan gitu cak iblis teh eta anak nomor 1 eta hebat eta kos kitu eta tah mah menang hidayah teh mana sial iblis setuju diteun cokotan bae bungana masyaallah teu pernah ngadengekeun ka kiai teu pernah ngadenge geus ulah didengekeun kiai mah ja urang nu ngarasakeun ngeunah mah tah ieu keur carita kikituanana padahal mamalana deuleukeun asal teu akur jeung syara jeung Al-Qur'an deuleukeun ieu mina idihim ye heuduh ti mimiti agamana datang ka syariat-syariatna wah lain lalagan terus-terusan digoda ieu iblis ti arah hareup masyaallah wa min khalfihim nomor kedua iblis bakal datang dengan sumpahna la qaudan lahum siratal mustaqim datang tiara tukang iblis teh ieu tukang mah kapan nunggeus kuari kapan ieu tukang wareup akhirat berarti tukang mah dunia berarti nyanina nya manehanana ngagoda urusan dunia mulai berurusan tentang dunia digoda ku setan mumpung aya kesempatan digawe di pabrik eta kan sia lamun pulang teh sok aya beusi tah
lumayan. Iya, itu tuh kanyawan atuh sia kerjasama. Sorangan bae mah tuh beres kerjasama. Sia jeung babaturan sia opatan lah. Itu satpam mah tempel ku sia. Atuh moal anu terapi, aya urang musyawarah mah. Tapi musyawarah lobby ayo geus lobby. Mumpung di pabrikeun sia kan 10 20 kali itu nama 10 paling ya 12 tahun 15 tahun eureun sia. Geus satu gaji sia kan saeutik tapi lamun aya kos kituan mah eta mah pan haram. Carita haram eta mah santri. Ustad, kiai eta carita haram. Ayo udah di pabrik geus haram. Bener duit bae. Oh, bersin teh hayang teh budak teh. Kayaknya itu sok mulai towe babaturanana. Jepri. Orang kan geus kebal dia aja tahun. Ana cenah kaboganya. Kumaha tapi suruh membuka. Babarangan bae. Atuh masalah ini yang ada dua deh yuk. Hai kumaha satpam urang sapira tiluan dong bere rokok. Mun benang ke polisi nah anu osok ka dieu teh papan babaturan aing beres langsung. Tanggung jawab aing sama polisi kos kitu ieu lah. Anak sarua ka aing sok nantang buang bensin segala naon. Geus bala mah nyana ti tangga jaga. Emang daekeun polisi. Yo, emang polisi zaman baheula. Polisi gua ribet pamalingan kabeh. Geus hayu. Kerja sama geus. Eta iblis teh kos kitu. Ya mumpung digawe ku hari jadi bupati. Mumpung jadi gubernur, mumpung jadi presiden. Dana haji teh sabaraha triliun karena eta kan gede jasa. Nu boga eta mah. Di zaman Pak Harto dikondisikan sejuta malah kabelah di nama 2 juta terkumpul sekian triliun. Aju ngumpul batur mendeknya galenyeun anu lah tama di Indonesia mah geus tama keputusan nanti raja tama geus mendingan babagi bae. Ulah aya naon-naon. Pajak teh kapan sa Indonesia setahun teh 1.200 triliun pajak teh. Geus asalnya bae. Ieu babagi bae. Pokoknya penjatan rakyat. Ayo geus mampang geus. Ari eta cenah Freeport atuh gagajeun urang Amerika ge lah rakyat mah teu nyawana naon ieu. Lain kitu. Lamun kieu mah dibawa dicokot aju diolah di urang aju asup pajakna ka Indonesia kan lah urang mongkos kitu mah leutik mah urusanana. Geus kajian dibawa produksi kan nu penting urang kan di kerajaan ieu kan dibarere. Geus urang ge sarua diberes kaya tah. Geus mangpang meungpeung bae. Bensin taekeun bensin. Setan. Ayo geus korupsi. Tiupan setan. Beres. Timimiti nomor 1 kakap PK nage atuh kabagian. Bohong KPK bebeneran menya KPK bebeneran ngan atut don jeung wawan aing nu sejenna teu ditararangkepan kumaha sih araraneh aing mah KPK model mana mun masih keneh KPK beuki dahar pasti nya ge sarua bae kok ngan atut doang jeung wawan nu sejen emang teu korupsi kitu kok teu ditangkep sih berarti kan aya mah kok anu ditangkep teh ti Golkar, kok anu ditangkep teh ti Demokrat, kok PDI ditangkep hiji-hiji acan sih. Berarti kan aya unsur di jerona. Emang aing teh nyaap teh. Mulai ke arah politik ya panas. Juring panas ge. Sia teh jawanan naon atut wawan atut adalah dipuhuna atuh. Oh, ti Demokrat si eta. Di PKB si eta di Petilu si eta lantaran etalah nu bakal ngadukung ka ditu aya eueuh sih di PDI nu ditangkep tidak ada kok bisa kos gitu sih KPK model mana ya kos gitu
pas gitulah mulai tah berarti orang anu lompat kali itu kok ditangkap nu anu permainan kabeh itu pasti permainan tuh ayo mang datang kacamat datang kalurah di kelurahan aya uang naon garah nanyain kene bae sia ngomong atuh aduh kudu dajang jembatan jang gorong-gorong jangan ulah tilap terus kos du moal paeh iblis mulai eta carita maling eta baik di pemerintahan atau di organisasi geus teu kudu caritakeun lah boro-boro organisasi lain organisasi NU geus teu ala lecreg komo organisasi nu lain mah kemudian ku ari peroranganana keluar ti masjid asup maka sendal jepit keluar maka sendal kulit lah sarua tekna ieu cek jenna teh eta kan iblis dunia ta dunia wa min khalfihim ta iya bisikan iblis itu cek iblis teh asa aing mah sabulan can dibuka-buka tuh koropak masjid asana gede kajian kukumaha ge geus ya penting didinya nyalimpet banta kunaon siapkeun obeng siapkeun mangsa tang dan lain sebagainya lah itu mah tuh kan masyarakat di dieu itu ge duit masyarakat ieu lah tuh geus masalah nu masyarakat kembali ke masyarakat itu dari masyarakat untuk masyarakat kembali ke masyarakat eta dalilna dari demokrasi pan kos gitu atuh sia ge bagian masyarakat atuh geus becok tuh masalah ya sepenting ulah hese-hese ngan carana kieu sia kekedengan ulah wakan kanyawan ku batur didinya geus penting ulah didinya buka keluar geus beres asup deui ka dinya bila perlu kunci deui ku sia atuh lamun hayang bagus kunci teh nyieun babari lah ku ari mah geus eta mah pokona mah rahasia kos kitu mah teu nya mun aya nu neuleuh moal aing nu ngamankeun cak iblis moal geus teu cokot bawa asup deui ka dinya horeng DKM na sial DKM maling duit DKM eta di Lampung asli nama urang Pasar Kemis aduh geus macam-macam geus bisikan-bisikan setan teh kuari urusanana bisikan setan teh min khalfihim tentang sedekah nyana geus sugih kuari boh ti pemerintahan boh usahawan boh tani boh bisnis dan lain sebagainya di lembur aya nu ngabangun masjid dikerahkeun RT ti tangider anu make di saurangna 2.000 saurangna 10.000 aya anu saimkana bae boh kumaha hasil musyawarah mulai RT datang Assalamualaikum salam cak iblis teh susah sia nu dagang sia nu tani sakitu hesena sapira harga karung hiji karung sapira sabaraha meunangna ajuku sia dikumpul-kumpul pan can kabeli tanah can kabeli mobil ku ari aya nu minta sedekah deui asana susah sia kajen kukumaha ge ulah kajen kukumaha geus kabaturkeun bae maning kieu bae bahasana nu ngeunaheun poe ieu mah heula persabeun bae ke sugan minggu hareup kitu bae sih engke minggu hareup datang deui ke sugan minggu hareup deui engke lamun datang deui ke sugan minggu hareup deui kege galedek datang geus ya setan bisa aja pas bulan Ramadan dek zakat geus fitrah bae 3 liter setengah nama ulah henteu tah macak iblis teh aja aya ieu ngan ai kudu zakat mal mah puluhan juta tuh ulah ieu atuh duit urang nu nyangan-nyangan urang adapun eta kiai-kiai nyebut segala zakat mal lah teu ulah sok didengekeun komo kiaina nu hayang mah ulah didengekeun geus tah bakos kitu mangke kumaha di akhirat bae hitung-hitunganana ieu misalnya orang tengah zakat atau jas sholat kurang bagus kan baik kaberiku sholat gitu bae sih orang ya orang atuh puasa kosok lah atuh sepirangan ulang nguduna zakat capek jangan duitnya capek jasa beueur jangan duit manya urang nu boga batur nu ngeunah pakir miskin lah bohong
pakir ujian anak orang lamun loba nyalurekeun zakat kok sedekah ulah itu aja kebajikanana ka haji apa lain di kaluarkeun zakatna dek sih ajun teh jadi tanaon ke kadela ada di ukala didinya tah ieu ban urang kaluarkeun zakat teh 30 juta jang masyarakat misalkan bisa kieu kurang ku lamun kieu bae jadi mah duit-duit urang atuh zakat kumaha urang 10 juta bae lah urang 20 juta mah atuh teh mah cekalan bae jatuh teu naon kumaha ka haji bae tamanek dibalikeun ka kongkorong dek beuteung gagelang teh nya kajinya tuh teh mah tepan aya bahasa dunia mata talang raga eta iblis pohar aja sih iblis atuh geus 10 juta kita geus gede aja batur aja anu sedekah 10 juta geus 10 juta geus malah mah 10 juta ge 5 juta bae eta tah iblis pakos kitu tah masyaallah ya'iduhumul faqra ngajanggikeun fakir loba sedekah loba ngazakat fakir geus ulah eta wa min khalfihim di tukangnya na urusan dunia nyana tah paling itu cokot itu hajar itu geus ulah sieun kana naon eta iblis ketika sedekah ulah nu urang ieu nu urang itu nu urang manya nu urang kudu dibikeun ka batur bae urang mah urang bae eta lah iblis ieu lah summal atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim masyaallah limit jasa pohara wa iblis teh deui datang ngagoda ka urang anu keur meujeuhna urang aya di jero agama Islam anu lurus hayang kapanggih jeung Allah urang teh aya nu kapanggih di dunia kene seperti para aulia Allah aya engke bae kapanggihna di surga kapanggih ku Allah jeung Allah malain kapanggih buleungkeukan lantaran Allah malain di luhur di handap di kulon di wetan lain Gusti Allah mah anu nyiptakeunana ngan setiap ieu ciptaanana aya nu nyiptakeunana di dinya lah digali aya perasaan kadeuleu Allah teh maksudna lain ku mata ieu tapi ku mata hate nu mantak cek Sayyidina Ali teh kira-kira bahasa Sayyidina Ali mah kulama lam abud robban lam arah embung ka ulama ngaibadahan pangeran nu teu kadeuleu ku kaula lain lalagaan Sayyidina Ali mah lamun kula can bisa ngadeuleu ka pangeran moal daek ibadah jadi geus deuleu Sayyidina Ali mah nu mantak ketika di pedang teu karasa lantaran keur babarengan jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala nu mantak nyana konsepna hayang deuleu Gusti Allah teh eta adalah tu pepegatan jeung dunia jipah dunia eta adalah bangke lieu teu beda jeung bangke sajelema nu neangan bangke berarti eta adalah anjing geus tolak tukis salasan ai tolak tilu kasihan dunia teu hayang setik ketika can moal diruju deui sia kuai mantak begitu eta kadeuleu Allah anta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah ka'annahu yarak maneh ibadah ka Allah seakan neuleuh ka Allah mun teu bisa neuleuh ka Allah seakan dideuleukeun ku Gusti Allah tak Sayyidina Ali mah lam a'bud rabban lam araf teu hayang aing mah ibadah ka pangeran teu kadeuleuh pangeranna kadeuleuh berarti ku Sayyidina Ali mah ulah ditanyakeun Kangjeng Nabi ulah ditanyakeun Sayyidina Abu Bakar ulah ditanyakeun Sayyidina Utsman Sayyidina Umar Sayyidina Ali neuleuh ka pangeran kumaha atuh teh mah rasaan hese atuh kos urang bobogohan bae jelema nama di Bandung tapi hunungna kadeuleuh bae ngalamun bae kieu ka haje bawa ngahanem bae kunaon sih kos kebo ada wajar atas kenalan di Bandung di luhur bibirna aya hunungan teh kadeuleuh bae hudu masyaallah tah eta bisa kadeuleuh kos kitu kunaon aya tali cinta. Waduh, tidak terhalangi oleh tol, oleh gunung, oleh lautan. Wow, lautan yang dalam akan kuseberang, gunung yang tinggi akan kudaki. Wah, hutan yang lebat akan kuarungi. Kajen teh dikerkeb ku macan ge. Kira-kira tahu Oma Irama bobo harajas.
Eta kabayang nggak ya ciptaan Allah kan langit ciptaan Allah katut esina bumi ciptaan Allah katut esina urang ciptaan Allah aju kuari dijieun seperti kos kieu kok teu karasa sih diciptakeun ku Gusti Allah digali ya sehingga karasa ayana Allah kadilu perasaan kos kitulah nu mantak iblis datang wa an aymanihim belah katu naon ieu belah katu teh at-targhib tarkil makmurat nyana kieu iblis eta med saya ke mana dek salat ke mana ke masjid dek naon berjamaah kan ngorakeun masa sih kudu berjamaah salat sarua baja pangeran mah lain di masjid di imah aya di mushola aya atuh sia aya hayang khusyuk mah mendingan di kamar sorangan lantaran atuh di masjid bahkan loba jelema ria sia kajen ku kumaha ge aing sih ngan sakadar nganasehatan geus sia hebatnya seta iblis daripada sholat di masjid sia berjamaah aya riaan mendingan di kamar sorangan deuleu para wali sholat sorangan babila perlu di gunung sorangan geus teu kudu ka masjid-masjid heuh nya cak iblis sorangan atuh mulai turun sholat sholat sia sorangan kan di kamar eueuh nu neuleukan teu kudu aya sunahan eueuh sasaha ieu sholat sorangan bae parduna bae eueuh nu neuleuh eueuh nu naon teu nyahoeun sasaha mah pamajikan sia kitu nyaho geus bae sholat sorangan bajuna ulah nu eta sholat sorangan mah tuh Allah maha uninga ieu nu penting mah kadeuleu ulah kadeuleu aurat itu nu rinsok pake rinsok pakai kaos rinso salat sorangan Allah cak setan teh salat sorangan ulah angel-angel itu sih cepet ya urun deuleu ieu geus sia sargep ieu kuari mah samping atuh siap samping abri sia kaos rinso geus cepet bae geus teu kudu atuh maninan penting masalah Allah mah uninga penting sholat siap ku sholat lagi geus hebatnya siap urusan lain kiai lain atuh geus bae geus jemping-jempingkeun sholat caknya mah trial meureun Masya Allah karim iyalah at-targhib tarkil ma'murat ngararesep dina ninggalkeun nu diperintah gas tah lamun urang maksa bae siar ieu mah berjamaah geus naon setan mah kos itu ayo berjamaah ngan sia yang kalem bahwa sia teh berjamaah jadi sia mapan pemuda hebat pan mun pemuda teh mun tokoh-tokoh hebat pan abe jelema ngomong deui jelema di dieu mah iwal ti nyana berjamaahna getol jasa tah supaya kitu bener na setan urang daek digoda bae urang teu daek digoda keneh bae moal terus bae setan mah terus bae masyaallah ini ngaon ieu deuk muludan aju atupan ieu ngagungkeun agama Allah. Ngagungkeun agama Allah mah lain muludan doang. Aya keneh rajaban, aya keneh haolan, aya keneh mas geus teu kudu kuari mah. Sia mah atuh mere aku bae hiji balangkeun apa ka ditu. Geus hadir ge geus teu kudu. Sia mah atuh pan tokoh mah nya muludan di mushola kudu hadir. Kelas sia mah tuh kuduna di Al-Istiqlal. Oh, Istiqlal. Asa da kaplangkop atau budak semua. Kelas sia mah teu pantes sia mah tokoh mah nya kudu ngi mushola anu lah paling 100 200 pan sia mah atuh mantan DPR pan sia mah mantan DPR mah teu layak hadiran di nu kos kitu pan biasana ge jeung berdasi bergengsi atuh ulah nu kos kitu mah geus teu kudu tah ieu setan teh kos kada ditu tuh di ka mana sia Jumat kunaon isu keneh amat emang wali atung kera da beurah siapa kos macem-macem bae teu jadi digoda ku setan teu jadi ya Allah deuk leumpang jam 10 kuat merod deui pas jam 11 bagian santri kiai jam 11 sama kos kitu mah engke bae geus siap ieu setengah jam deui cek setan teh atuh lega keneh di masjid ge engke bae kurang 10 malah anu pas mah pas azan bisa ada setan
kabelah itu napas urang di jalan kene ngadenge azan Allahu akbar tuh kan geus azan isin sia datang mending balik deui Masya Allah setan antar gipitar ke mamorot sakatuhu tablah katuhu ta setan kos gitu mantap orang lamun isuk-isuk kudu kikian sial goblok sia setan cek pabajikan nanaon tak aja aing ka setan goblok diharap ke kepala geus ditinju disisir geus geus beres kabeh kopi parah ya setan ya Allah ya Rabbi pokoknya mah seluruh nu diperintahkeun dihalangan ku setan teh ieu katu wa an aimanihim dek munggah haji ulah munggah haji ulah ngora keneh engke bae ieu pan nungguana lila komo lila mah engke bae geus boga duit mah meuli nu plus bae kuari daftar kuari berangkat henteu kudu lain gitu Pak nges Aisyah maksa mah kudu kira tuh niatna isin kata tangga batur geus dari haji siancan kudu kitu atuh setan nasihat belon setan cek aing mah cek setan teh daripada munggah haji mah mendingan meuli Avanza munggah haji angel Avanza mah geus ya bisa ka dieu ka ditu engke kapan lamun aya anu nyewa bisa dipakai jang ieu teh ka Makkah direntalkeun meuli 3 habek rentalkeun ku sia hasilna dipake ka Mekah keur carita hasilan ge mobilna dipake ka Mekah atuh ngeunaheun jasa mending meuli mobil aing sia tungan sakadar ngageng bener kasih bae setan deuk ibadah haji ulah deuk Jumat ulah deuk salat ulah nek siri ka mana ngaji poe Minggu ka mana ka Cilongok ngaji Minggu maka karang bolong tuh si Sarwiti geus ngadadahan bae Julid aju kusia dibonceng make mio beum mantep jasa babaturan sia loba mending ka karang bolong tuh aju sia lamun loba duit batu ka ditu ka Bandung ka Lembang nyewa hotel ditu nyewa bungalow mantep jasa toh di Cipanas di ditu jadi ulah disia-siakeun masa muda. Kayak geus kolot mah tah mun geus kolot pantes aja ngora kan waktu ulah waka. Bandingan ka ditu sesenangan heula. Jaya tobat ieu sebenarnya mah pangeran mah urang bisa tobat geus. Asal bisa tobat atuh geus ngeunaheun jasa emang pangeran kos manusia atuh henteu pangeran mah. Urang kuari maksiat engke tobat atuh Allah mah mukakeun lawang tobat. Atuh babahari geus nu mantep ulah disia-siakeun geus kuari mah palingan berangkat bae geus ka ditu. Pake ngaji sagala. Caritakeun setan ke ngaji mah. Sial tah setan. Tetep urang ngaji bae teh, mun ngaji bae. Itu los aya ngaji bae mangan cicingna di handapeun teh Lampon. Ulah ka maji sareudang. Lampon bae dinya ban loba segala atuh sate aya, uleg aya, atuh geus bae dinya. Bungkusan. Geus bae di dinya tah ngaji begitu. Pan aya di luar mah ngarokok ngeunaheun, ngopi geunah geus. Geus teu kudu mayar kopi ge geus. Pokona mah kieu bae geus. Ngadahar 5 ngaku hiji. Darmaji ngaranna. Aduh, ieu setan belah katuhu teh ngagoda. Ngararesep titah ninggalkeun naon nu diparentahkeun ku Gusti Allah. Cek Gusti Allah titah talabul ilmi ngaji, setan ngahalang-halang ulah waka ngaji pan sia mah ngora keneh ulah ngaji sia mah pan sia mah pejabat banyak ngahiji jeung lain pejabat ulah ngaji pan sia mah mantan pejabat tuh ngajina jeung golongan-golongan para mantan deui. Gih, kiyaina ge pilihan atuh aing ngaran mantan pejabat manut tadina dimu. Ngajina sia ulah sak sambarangan kiai anu ngomongna sangeunana bae haram itu haram ke sia haji kajen kukumaha ge geus jadi betul bae sia mangajina jeung para mantan bupati aya mantan bupati polisi mantan polisi PNS mantan PNS camat mantan camat manya sia mantan camat kudu ngaji babarengan jeung tukang ngawaluku gengsi dong sial teh jurig
dek haji di halangan, dek ibadah, dek salat di halangan, dek tahajud ge di halangan urang, dek tahajud udang. Cek setan teh kunaon ya udang, dek tahajud. Sakumaha kiai. Kiai tahajud mah. Henteu mah dek ngajajal bae suban tahajud. Capek sia isuk tunduh. Siapan boga pagawean isuk ka pabrik teh ka pasar teh. Yeuh. Ai kiai mapan teu boga pagawean sapira jeung santri, jeung santri badaek ngaji teh daek henteu eta pagawean kiai. Ai sia mapan aktif di pasar, di kantor, mun isuk tunduhkeun kumaha? Kumaha mun pimpinan nyarekan? Yeuh. Daripada tahajud mendingan hees isuk aman. Gitu. Setan teh geus sok tahajud teh mah jeung kiai, jeung santri nu kos kitu mah. Ai urang mah pagawe pake teu kudu tahajud. Ulah tahajud. Endek ibae iman endek, mun endek 2 rakaat teh. Urang mun maksa tetap dihayukeun ku setan mah. Dihayukeun dituturkeun we, geran. Ih, geus 2 teh 2. Capek. Aju SD geus. Bila perlu teu kudu kuluk salam. Ya jasa setan. Ya Allah, ya Rabb. Pohara jasa iyalah wa an aimanihim ngagoda belah katuhu tarkil makmurat. Seluruh nu diperintah dihalang-halang, penghalang datang belah katuh. Summalatiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aing bakal datang ulah sambatkan aya cek iblis tiap belah kenceun anak Adam ti kencak ku aing bakal didatangan naon ieu at-targhib fi palil manhiyat garesep dina migawe anu dilarang ku Gusti Allah. Seluruh nu dilarang kunyana diresep-resep. Minuman. Eta mah bir bintang tahan angin. Lamun nginum bir moal asup angin. Iya, jadi urang mah ulah leluhur haramna tapi faedah. Pokoknya bisa dicoba lain hiji lain 2. Orang Amerika mah geus ngabiasakeun ti lepas asup angin, paling paeh nyana. Siang nginum bir, aju naik motor teu kudu make kaos, teu kudu makanan dicoba bandingkeun jeung nu teu nginum bir. Ujianna sia kuat. Bir mah tahan angin. Ieu mah heulanan asal nyobaan bae. Bener jadi kamangpaatanana. Adapun teu mun ngeunah tuh teruskeun mun teu ngeunah tuh ulah ieu mah sakadar nyaho bae. Ulah di akhir zaman haju teu nyaho bir bintang rasana kumaha. Ortodok. Kan ngaranna ge bergaul. Saya tiba lah minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ulah bismillah tuh. Banyak minum bir bismillah siapa? Tolol iblis lo goblok. Lekap ge sedot. Itu naon tuh ganja itu. Ganja masuk mabok. Tuh mabok ngeunaheun. Emang pasanganna bir jeung ganja. Ngerop sama kos gitu mah. Ibarat pariuk mah kekempas. Kata kos gitu mah. Jimbung besi mabok. Mabok we ganja yang ngarasa encan. Tentu aja tolol lu kos gitu mah. Sia dek dongeng kuah ka babaturan sia. Ai kitu mah geus. Sakali bae heulanan, jaleng lengan. Atuh, itu sakali asalnya kok bae heulanan. Ieu mah asalnya ngaranna ge di akhir zaman bergaul, zaman modern nya, zaman internet teh nyaho ka ganja-ganja acan. Mumpung aya bae engke mah hese deui sia. Atuh teh nana ai geus. Oh, kita nata ai ganja mau kan mal. Kita nata haseupna ulah kena kaluar tutupan. Sorga oh indah. Ieu sawah ti dieu tanah nu aing kabeh. Waduh. Ieu pabrik nu aing kabeh. Karena ge mabok.
Ayo datang babaturan ngaudang. Aduh. Dek milu naik kapal sih aja aing. Tuh, cak babaturan kan jadi kos kiat ya. Aduh, udah jasa asal lo kapal. Aduh. Isuk bae tuh lamun kuari mangan kapal doang isuk mah Apollo. Wah. Budak beki jero ya budak. Lagi tutupan mah babok sia. Sia. Cak setan teh eta kan babaturan sia nu ideologi. Nya nama keur aya di awang-awang ngomong kitu teh keur ngeunah. Eta teh hasil nginum bir jeung ganja. Atuh bantak naon jabirna aya keneh, ganjana aya keneh. Ya, atuh garana ge urang ideologi. Kudangkeun habak penta geus deudi penta degeng. Geus coba ge. Ayo geus. Ieu beureun urutna. Eta. Aya keneh setengah deui eta. Tenggak hap. Bener nya. Malam Minggu kan ayeuna. Ya geus tek lak. Ganja. Kumaha mun aya polisi, bere polisi ye. Polisi. Api-api polisi. Nangkep orangnya lagi ganja. Geus wasieun. Mabok. Pas sudah. Sarwiti. Kadieu, sia kadieu. Ih. Kadieu. Emang edan kadieu asup ka jero kamar. Kunci. Tidak ada siapa-siapa. Buga kutang. Geus teu ala lecrek setan dah. Terus urusan mangsa permanhiatan, urusan mabok kunyana, digoda urusan zina, urusan maling, pokona nu dilarang-larang. Nah ieu iblis datang belahan kenca. Masya Allah. Bayangkeun ku urang, sumpah iblis ndek cicing di jero agama nu lempeng nyahonya lagi. Bahwa agama nu lempeng, agama nu dipikaridho ku Gusti Allah, Islam. Sebab bahasa nage tadi la'aqaudanna lahum siratal mustaqim. Aya siratal mustaqim. Nyahonya na agama nu dipikaridho ku Allah, agama Islam. Berarti nya ieu kafir angas. Tuh percaya takabur, hatel tiga mah percaya agama nu bener, pangeran nu asli Allah. Bahasana la qaudanna lahum siratal mustaqim. Pan bahasana nya la kos kitu tah aing deuk cicing ngahalang-halang di tempat agama nu lempeng nu bakal datang ka Allah. Nyahoan berarti Islam teh agama nu bener. Dipengkol-pengkolkeun kunyana. Masya Allah, sumpahnya na aing bakal datang di seluruh jihad. La'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim bidukan wa an aymanihim katu wa an shama'ilihim bikenca ujianana wa la tajidu aktsarahum syakirin. Gusti moal manggihan ke anak Adam kudu iban setelah ku abdi digoda. Dokeun coba ge hayang jauh anak Adam di mancanagara ku abdi bakal digoda. Ujianana moal kapagi nu iman ka Gusti, nu iman ka utusan Gusti, deuk diacak-acak ku abdi. Pohara jasa ieu. Nu mantak lamun aya jelema nyieun warung pojok, iblis teh surak. Lamun aya jelema nyieun bar, iblis teh surak. Lamun aya jelema nyieun hotel model nelayan di jatinya na teh pidato. Saudara-saudara sekalian, tidak ada lagi kehidupan yang paling indah kecuali di hotel. Kita ini mau masuk hotel dulu ke Jakarta, ke Jawa Timur, di Bandung, tapi sekarang kan ada di daerah kita. Ini adalah telah diizinkan oleh umat sekitarnya, terutama pemerintahan setempat. Dengan demikian kita leluasa masuk ke situ. Jangan diabaikan, mari saudara-saudara, terutama kaum-kaum muda, kita kunjungi nelayan. Tah eta teh urang pasar Kemis, urang Terep, Cikupa, anu ngabringkan nelayan. Ieu adalah kendas sedotan biusan, pidato juri gitu kos. Setan teh kos gitu. Masya Allah karim. Katu kenca hareup tukang
teu dicaritakeun ku Gusti Allah di luhur jeung di handap nu mantak setan teh teu bisa ngagoda di luhur jeung di handap hiji-hijina jalan nu mantak aya sahabatna Gusti Rasul lamun setan datang di berbagai tempat di berbagai arah atuh urang kumaha deuk salamet ka Gusti Allah teh cek Kangjeng Nabi Allah teh nyaritakeun belah luhur jeung belah handap nu mantak urang teh ketika urang hayang salamet ngadua tamprakeun leungeun kaluhurkeun setan moal bisaeun lantaran urang keur munajat ka Gusti Allah hate kaluhurkeun urang keur munajat ka Gusti Allah artina luhur-luhur anu maha sagala-galana Gusti Allah urang ngadoa teh kudu dikiekeun tah cak Kangjeng Nabi ieu moal aya hahalang ka Gusti Allah nu mantak ulah sok ngadoa cak setan begitu kamu ngedoa udah mantep banantina fituna cak setan teh kos kitu plek doa nomor kedua handap jalan setan ka handap mantap tungkul dina zikir mah aya aturan-aturan ketika urang ndek kopi dikit tungkul ka handap kabeh dikahandapkeun di samping urang tungkul mata ceuli kabeh dikahandapkeun engke bakal aya ilham ti Gusti Allah. 2 hiji luhur nomor kedua ka handap teh dicaritakeun di dieu adapun sekitar ieu mah tetep bae ku setan carana kumaha hayang ulah digoda ku setan urang lobakeun maca ta'awud ka Gusti Allah maca la haula wala quwata illa billah ka Gusti Allah jeung bacaan-bacaan urang resep ketika urang resep bacaan-bacaan bo sholawat bo tasbih bo hamdalah setan panaseun ngan saukur nyingkir doang engke lamun urang geus teu maca deui datang deui moal eureun setan mah kitu bae kahiji nomor kedua ketika nyana ngadenge suara azan lamun nyana ngadenge suara azan nyana lumpat satungtung suara azan kadenge terus wae lumpat ke eureun nu azan datang deui nu mandak nu azanna ulah anu kendor-kendor suarana jelema nu azan kendor ya Allah cak setan aing ka tanggal lambung ge beres illallah tah geus kada gebrak deui kadinya coba lamun mumbat Allahu Akbar aslina kos kitu azan mah aslina tah kibila teh kos Allahu Akbar cak setan panas asyhadu an la ilaha illallah kapangi jadi setan panas urang ngarumpul di gunung Karangyuk eta adzan anu kenceng ka ditu ka dieu gitu ieu azan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah dilalagaankeun ku setan ge belajar ngobrol wal kebal Masya Allah nailah pohara jasa setan mual manggihan Gusti kalau lobana manusia iman ka Gusti nu mantak nyana neuleuy riungan kieu teh setan geus gideug bae sial taki uci sial jasa jelema daerah rata ngaranna aji bu ku aing di ditu digodaan ku aing di ditu digodaan ieu sekitar ieu nyana ge musyawarah bae engke geus balikna bonceng janda geus kajen ngaji mah ngaji wae geus SMP si kuari teh eta sial jasa taki uci ya gregetan itu nyana geus mulai nyana geus di luar ke kajen ngaji mah ngaji bae ya goda ku urang ngan nyana geus gregetan we aya anu salat aya anu azan aya anu pangajian tah pangajian di lembur urang anu 20-an teh setan gregetan jasa nyana ngabisiki ka kiaina mending eureun kiai ya eureun ngaji ngan 20-an dong eureun
geus 20-an mah teu puguh teh ngaji 20-an. Tapi kan lamunnya anak kuat mah teu bisa setan. Aing mah deuk aya 20-an, deuk aya 10, hiji sekalipun aing mah deuk terus bae. Gagah amat sia. Cek setan teh. Atuh sia kita mendukung mah atuh nu ngalem teh mah kos gitu mah. Aya dua antiluan mah. Nah, aing mah teu hayang di alam ku jelema. Allah, pokona aing mah deuk sabaran deui, maju bae. Kakarak setan ge deuk sial teh kiai, kuat-kuat teuing. Kuat-kuat teuing teh si kiai. Jelemana bae ku aing deuk di aya di ieu lah ku aing dibisikan. Ulang aja ulah. Ulang aja kantepkeun kana nyana ngocomang mah sorangan apa. Setan lah geus bak kiaina lamun kuat kiaina masyarakatna bego ta setan ya kos kitulah nu mantak nya ada janji wala tajidu aksarahum syakirin Gusti coba lamun ku abdi geus digoda anak Adam ujianna moal manggih anu iman nu mantak ketika manusia Kristen kafir Yahudi Buddha dan lain sebagainya setan geus amanin ya nu digoda ieu diolah sararya aja secara dibantang di Tangerang wararaji bae nyaritakeun pangeran bae sagala kredit diaram-aramkeun bae mantak aya bae sapan nu kuat teh aya bae tah gregeteun tah setan tah gregeteun tah setan teh geus dijual wae mah lah kreditan geus moal ngredit aing mah ngredit deui qala khruj minha mad'umam madhura cek Gusti Allah setan iblis ukhraj minha keluar sia ti surga mad'umam madhura terhina dan terusir ini sia ti surga gas ulah aya di surga deui sia buang ka waras sia terus turunnya diturunkan di sorga pas di dasar lautan laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in yakin jelema nu nuturkeun ka anjeun ti golongan manusia eta bakal la'amla'anna jahannama minkum kaulah bakal minuhan ka neraka jahanam ti golongan aranjeun kabeh jeung jelema nu nuturkeun ka anjeun ajmain soa kabehna pokona mah iblis dengekeun ku sia ieu jahanam teh bakal dipinuhan ku golongan sia iblis setan jurig neo-neo kuntilanak mamang-mang momonon termasuk mantabia ka jelema nu nuturkeun ka ajakan-ajakan sia ketika jelema nuturkeun ajakan sia teh daek iman ka aing jeung ka rasul aing batur sia nu bakal jadi penghuni jahanam ketika ieu jelema nu tadina iman ka aing jeung ka rasul aing kemudian digoda ku sia ngagilakna kemudian murtad bakal jadi batur sia penghuni jahanam termasuk jelema-jelema nu iman ka aing ngan manehanana ngagelok ku godaan sia andai katana manehanana mabok judi maling korupsi dan lain sebagainya bakal jadi penghuni jahanam ketika dosana aya keneh la'amla'anna jahannama minkum ajma'in na'udzubillah min zalik mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun tina panggoda setan pangharu biru iblis sehingga orang bisa ajak dina agama nu lurus agama nu dipikaridho ku Gusti Allah Subhanahu wa taala urangna pamajikan urang anak incu urang tatangga-tatangga urang kawauh-kawauh urang mudah-mudahan urang kabehan dibere teger dina agama Allah agama anu lempeng Allahumma hdinas siratal mustaqim sing hade kos kitulah ieu bahasa setan kuari geus turun iblis da kahandap tinggal urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Adam nu masih keneh di surga wa qala ya Adam uskun anta mun teu ngaji minggu hareup rugina kabina wallahu a'lam.